Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Faslun tawi ki ku pasal sawiji surutul qasri tawi pira-pira syarat qasar iku sab'atun pitu. Ayakuna saujiyan tauno po saparuhu malakune uwong iku marhalataini kalawan rong balenan. Wa yakuna lan yen tauno iku mubahan kang den wenangakeun. Walil mulan warubi jawazil qasri kalawan wenang yang qasar wa niatul qasri lan niat qasar ing dalik ramin dalam sandinge ihram wan takuna lan yen taono puas salat iku rubaiyatan kang bangsa papat rakaat wa dawamul sapari lan langgenge malaku ila tamamiyatu maka maring sampurnane salat walayak tadialan yen ta ora ono ya siwong bimutimin kalau nyampurnakeun salat fi jujin dalam juz sawiji min salatihi saking salate wong. Paslun artosna rieu pasal saji bade martelakeun kana pirang-pirang syaratna qasar ceuk kitab sapina. Surutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar sabatun eta sadayana ya 7. Ayakuna kaijian takudu ayanon saparuhu nyabana si jalma roleteni kudu apa mondokan wa yakuna jeung enta ayanon mubahan eta nyabana anu diwenangkeun. Walil mujeng nyaho bijawajil qasri ku ngawenangkeunana qasar waniatul qasri sareng niat qasar ing dalik romi dina nalika ihram wa antakuna jeung yen taya naona salat rubaiyatan eta anu bangsa 4 rakaat wa dawamu sapari jeung langgengna nyaba ila tamamihan nepi ka sampurna salat wa layak tadia jeung yen taulaya si jalma bimutimin ku nyampurnakeun ana salat pijujin dina juz sawiji min salati tina salatna ya si jalma. Tegasna syaratna qasar teh aya 7. Hiji kudu aya nyaba 2 pemondokan atawa sapoe sapeuting nyabana itu. 2 kudu nyaba anu dimenangkeun ku mungguh syara seperti nyaba rek ziarah, rek dagang, aya nyaba anu wajib seperti rek mangkat haji, rek mayar hutang jeung sajabana. 3 kedah terang kana menangna qasar. 4 niat qasar dina nalika takbiratul ihram. 5 salatna kudu anu bangsa 4 rakaat. 6 kudu lila nyabana nepi ka sampurna salat. 7 ulang ngamakmum si jalma anu qasar ka jalma anu nyampurnakeun salat